Ya, aya nu deuk ngarakacak. Bayangkeun ku ibu. Nu ngaran indung mah peka rasa kana jadi anak. Anak teu boleh nyaring peuting-peuting ibu mukakeun tulak panto kamar budak nyai anak king kunaon maneh bet nyaring wae peuting teu sare beurang jiga nu marojeng jak sok balaka ka emak. Kumaha ceuk bapana? Dah olo-olo we. Bapa mah rata-rata teu ngarti teu surti kana perasaan nu jadi anak. Surtina teh mere duit, mere perhatian ku materi, kadang-kadang perhatian hate mah inung nu boga. Bener Bu? Pok geuning budak teh nyarita mama nya abdi bade wak catur balaka. Saprak abdi penak jeung Pak Ustad Nana Gerhana. Abdi katari ka pati-pati ka pentang asmara gama lamun ceuk urang Eropa abdi keur sarangeo. Lamun ceuk urang Inggris abdi keur love, lamun ceuk urang Indonesia abdi keur jatuh cinta, lamun ceuk urang Sunda abdi neudeun ka deureuhna kanya. Kasaha ari maneh ka Pak Ustad Nana Gerhana. Kumaha ceuk indungna urang tepungan kades Asep dasar wa apaleun urang lamar keur maneh. Nepi ka kolot wani nepungan kuring ka Logawa, lain buah piit Pak Logawa. Nepi ka wani nepungan ka Logawa, naon make jeung kikituan melaan ka hayang nu jadi anak. Teh matak sim kuring mah eueuh deui nu dihargaan. Jokowi datang ka dieu, urang mah teu hayang panglih. Wawuheun ge moal ka urang. Tapi nu unggal peuting wawuh jeung kuring, nu unggal beurang ngadoakeun kuring adalah inung kuring. Matak tadi ge asli yo. Kamana cenah maneh geus kasep. Ceuk inung. Matak deuk ibu ngaledek kuring si goreng patut jiga bagong moal kasigeung Ustad Nana manaha sabab kuring teu lahir tina rahim ibu tapi lamun nyebutkeun jiga bagong na inung kuring ka kuring jujur kuring bakal hina dunia hina akhirat. Naha inung nu ngomongna ari ibu nu ngomong jiga bagong jiga begu ka kuring mah bisa jadi lantaran ibu ngewa ka kuring. Heeh. Matak mun ibu dihina batur tong amek da urang teu lahir tina rahim si eta. Mede mere parab ge henteu si eta. Oh cing tere ka pangaosan. Kasaha cenah pangaosan teh? Catetan teh jauh-jauh teuing geus. Ka Bapak Sahidin cing teh Pasumarna oh duaan teh Pak Sahidin jeung Pasumarna atuh kudu 200. Cing teh bade ka Pak Sahidin jeung ka Pasumarna kumaha teh? Sahidin Sumarna. Dua Pak, Oh ngahiji. Oh, hiji gini. Nya atos 100 teu naon. Cing teh bade ka Sahidin Sumarna jeung Bu Ai bungsu. Nah, ya bungsuan Ibu. Padahal wobog kieu mah nya bungsu wobog. Cing teh ka Bu Ai bungsu. Oh, cenah ka Cipinang. Kumaha cing bari ngagarap bari ngeureuyh ka kuring ngaleng. Cenah anak king eta cek indung. Sing hasil mata pun lanceuk mara mere 100 nu hajat mere 100 ninina mere 100 eta teh jujur lain doa kuring da kuring mah bisa jadi jelema doraka kuring mah sok nyieun salah kuring mah sok nyieun dosa asli osok ngabohong Ustad osok matak mungkin bisa jadi doa kuring mah teu diijabah ku Allah tapi hiji nu bakal diijabah ku Gusti Allah doa inung kuring matak dirobah ku Allah langsung ieu beungeut jadi beungeut bereun. Setiap kuring ngomong hayang we nu mere iwal ti dieu nepi ka dinya kalah ka jiga beungeut iji deun. Dirobah ya beungeut jadi beungeut bereun. Bisa jadi kumaha we carana Allah deuk ninga aja sing hasil. Ta ieu teh Ibu keur pun biang. Jadi keur urang nama Ibu teuing. Malahan pun biang malamun sim kuring wangsul jam 1 wangsul subuh nah datara ngagoler di kamarna Ibu ngagoler teh di ruangan tamu paranti kuring narima sema trok panto da kunci membawa sorangan bukakeun nah cing teh mah teu di kamar kulem teh cenah panungguan maneh bisi can bali bisi teu salamet nah cing teh mah jeung teu salamet budak bageur kieu mah kieu kolot mah kanu bageur nyaah ku bageurna kanu bedegong nyaah ku bedegongna kanu teu jujur ge nyaah kanu teu jujurna pun biang leos pun biang masuk kana mobil Pak dibukakeun panto mobil teh bieu teh ti mana maneh teh pangaosan nah cenah eueuh cirina kitu jadi jujur bujangan ngaran bujangan jadi ustad teu dianggap ku kolot teh hanas cenah maneh bebejak ka kolot teh pengajian ai pekrek baong kade sia cenah matak hampura we nu hajat minimal tos ngaos teh kedah aya ciri
cintanya naon ari mama ke jeung kudu aya ciri ho geuning kamari ge cenah maneh ti Garut aya ciri mamawa oleh-oleh Garut jadi ciri nanti cinta mah ho oleh-oleh ho da cenah mama rumah saha teu bisa meuyeum cau tapi geuning maneh unggal peuting teh sok aya dina dus teh cau mama teu bisa nyieun wajit tapi geuning gigireun cau teh sok aya wajit catet Pak Hajat catet nya mama cenah boro-boro maraneh urang hayang seurin ngomongna ge. Mama cenah tara nyieun ranginang da teu bisa geus kolot, geuning eta cenah gigireun wajib teh sok jeung ranginang. Dipisah-pisah geuning keresek teh ranginang sakar. Nya tamalahan mah cenah geuning jeung dus teh sok aya geuning rantang. Kitu. Hampura Bapak Hajat Ibu Hajat ieu mah lain nyiniran, lain nanaon ngan sakadar ngingetan. Bisi poho atuh kumaha lamun Bapak Hajat teu mere ka kuring teu tanggung jawab lamun urang disarekan ku kolot abdi mah dek jujur nah geuning maneh cenah eueuh cirina deuk kieu we hampura mak ti Pasahidin Sumarna teu mere deuk kitu urang daripada Bapak Wirang alah kode teuas tah Gusti nu aku masa saha nu rek dihargaan lamun lain indung bapak urang indung urang bapak urang dihina dicaci batur anak nu kudu nagok milu bebela sabab jujur anak dicaci dimaki dihina diledek dipitnah sekalipun indung nagok milaan nu jadi anak bener bisi di dieu aya jelema nu beunghar tong somong mang ku beunghar naha beungharna urang aya modal kolot nu dibeakeun bisa jadi sawah nu digadekeun bisa jadi imah nu dijual bisa jadi warisan nu ragrag ka urang beunghar nepak dada sing sadar modal kolot nu dibeakeun diruntageun ku diri urang bener teh indung beunghar anak jadi raja indung beunghar mah anak jadi raja demi Allah indung beunghar anak jadi raja indung boga mobil anak nu make indung boga motor anak nu seubeuh indung boga sawah anak nu melakan indung boga imah anak nu bangga diabringkeun budak sakola kabeh hayu urang ngaliwetkeun abdi naha imahna gedong bayangkeun lamun indung urang malarat rosa heureutpakeun bungsat bahan sangsara beak ti karep boro-boro eukeur jajan keur dahar ge hararese imah 4 meter pasagi bari doyong sanggup teu budak urang mawa babaturanna ka imah eta jujur budak can karuhan mampu cek budak teh gengsi sing sadar hei budak leuwih hade teu boga gedong leuwih hade teu boga imah leuwih hade teu boga harta daripada teu boga indung bapa sabab indung bapa adalah harta paling berharga keur anak anu soleh